wa in ahadun minal musyrikin wallahu a'lam bissawab. Lan iku tetep ing dalam hadis ki Hudzaifah kang dawa utai lapat innallaha ta'ala yursilu ilal mahdi. Satuhune Allah ta'ala iku bakal ngutus ya Allah maring Imam Mahdi bisulhi ing dalam perdamaian mulkan ing raja yuqalu lahu Domar kang den arani lahu kademulkan opo ki Domar sahibul malahib kang anduene pirang-pirang peperangan wa dzalika lan utai mangkono yursil iku li zuhuril muslimina 'alal musyrikin kena ngalahkeun wong kang muslim kabeh hingga tos wong kang musyrik kabeh payu salihu maka minta damai ya mulkan ing Mahdi ila sabati awamin maring pitu pirang-pirang tahun la yadaw alaihim aljizyata maka nelahi yang Mahdi alaihim ing atas musyrikin ing upeti anzaidu an yadi wahum sawir saking kekuasaan wahum lan utawi ya musyrikin iku kang hina kabeh wala yabqaliru min hurmatun lan warana tetep kadhe kang bangsa rumah apa kamulyaan wa yukassiruna lahum as-saliba lan mecahkeun ya muslimun lan mecahkeun ya muslimun kabeh lahum kadhe musyrikin as-saliba ing salib sumayar jaul muslimuna ila Dimasko kari-kari babalik sa pangkang muslim kabeh maring Dimsyq kabeh naman nasu kadzalik maka ing dalem hiji waktu teh manusia iku kaya mangkono-mangkono ila yaqaliru min hurmatun idzan gagat birajulin petemu kalawan wong nanang minar rumi kang datang saking negara Rum pada tapat dagang teman menol ya rajul qaraa maka ningali ya rajul abna ar-rum pirang-pirang anak lanang Rum banatihim lan sakana qadana Rum bil quyud wal aglad dalam pirang-pirang rantai wal aglad tegas pirang belenggu tahizun nafsuhu maka gagah opo kaya rajul bayar paus salib maka ngangkat ke rajul as-salib yang salib bayar paus sawatahu lanarikun ya rajul ing suarane rajul wa yaqululan ngucap ya rajul alain man kana ya'budu as-saliba falyansurhu siapa man iku ana yaman iku mbah yaman ing salib maka becik nulung yaman ing salib ayakum rajulun minal muslimin maka ngadeg sapa wong lanang kang tetep saking muslimin payu kasiru saliba maka mecahakeun ya rajul ing salib wa yaqulu lan ngucap ya rajul Allah he Allah aglib muga ngalindikeun tuan as lan muga nguatkeun tuan maksud lan muga nulungi tuan pahina izin yagiruna wa hum aula bil ghadri maka ing dalam nalikana iki yaqum rajul itu yagiruna cidra ya ahli Rum kabeh cidra ya ahli Rum kabeh wa hum lan utawi ya ahli Rum aula bil ghadri iku kang luwih utama kalawan cidra fayajma'una 'inda dzalik mulukar Rum maka pada garumpul ya ahli Rum kabeh dzalika ing dalem nalikane yagiruna mulukar Rum ing pirang-pirang raja Rum fi biladihim ing dalam pirang negara Rum khufiyatan ala sasamaran payatuna ila biladil muslimin maka pada tarka ia mulukar Rum maring pirang negara muslimin haitsul asyudihim muslimun sakira orang aqarru bihim kalawan mulukar Rum sapong kang muslim kabeh wal muslimuna qad akhadhu bidum al amna dan utai muslim kabeh ikut teman ngalap ya muslimun kabeh minhum saking kitu salib atau ahli Rum al amna ing aman wa hum fi goflatin dan utawi hale utai muslimun ikut tetap ing atas lali fa innahum muqimuna ala suri maka satuhune ya muslimun ikut tepi kabeh ing atas perdamaian payatuna ilian tokia hadis Hudzaifah nu panjang ngajelaskeun Gusti Allah bakal ngutus seorang pemimpin adil ngaranna Imam Mahdi
utus dalam rangka ngarapihan negara, perdamaian memperdamaikan seorang raja anu bakal pohara ngaranna Damar sahibul malah. Engke bakal aya raja bagian Yahudi ngarannya Damar. Nyanalah nu menciptakan peperangan di berbagai negara. Kuhari geus mulai seluruh peperangan Yahudi penggerak motor Irak, Baghdad Yahudi, Suriah Yahudi, Yaman Yahudi, terus Turki Yahudi, nyopokeun khalifah Turki Yahudi, terus Yahudi minoritas tetapi pohara luar biasa. Ulah kaget geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Yahudi anu keluar ti Madinah selain anu manut ka Kangjeng Nabi ialah anu selalu nyieun huru-hara di berbagai negara. Tangan kanan Yahudi adalah Amerika. Ujung-ujungna mangke kabeh seluruh kafir dicekal kabeh ku Yahudi. Tinggal muslim belah dua engke bakalna. Dunia belah dua. Kafir pimpinan Yahudi apa di dalam Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, wabeh cekal ku Yahudi pemimpin. Islam belah dua, cuman tidak ada pemimpin. Masya Allah kari. Udah menciptakan khalifah. Dunia akan menciptakan khalifah geus mulai di Indonesia geus dibubarkeun HTI. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal terjadi sakedeung baik. Tetap bakal. Sebab naon? Butuh. Setelah bagi dua engke dunia kafir dicekel ku Yahudi, Islam kelabakan kajen kukumah ge butuh pemimpin. Di mana baik? Arab, Jaziratul Arab maupun di luar Jaziratul Arab. ASEAN kadir butuh pemimpin. Ya, Malaysia, Indonesia, Thailand, Birma kabeh butuh pemimpin. Nah, kuari geus dimulaian pro dan kontra. Oh masalah. Bahkan di mana? Sebab ngaganggu kestabilan negara. Bubarkeun. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal aya saat kurang butuh. Kuari can dibutuhkeun bae. Asa kaganggu kabeh ge ku khalifah. Tetapi di unggal negara geus mulai. Sebab naon situasi dan kondisi. Kabeh kuari geus hudang menginginkan khalifah. Di Amerika sorangan lempang HTI, di Inggris lempang HTI, Jerman lempang. Sebab naon? Islam membutuhkan pemimpin. Di Indonesia bubar. Oh masalah. Sebab kehalangan dakwah anu positif. Ieu bakal ngaganggu kana kestabilan korupsi lah, stabilan maksiat, stabilan zalim. Nah, bertentangan. Oh masalah. Sebab diurang keur ngajalankeun demokrasi. Tapi satu saat butuh. Nah, engke bakalna seorang Yahudi sahibul malahim ngaranna Damar. Lamun geus eta pemimpinna kakara. Tarereh ka makajeun hukuman. Kuari mah kakara ke ya nu kurang kanyawan si eta. Emang kumaha gitu ya? Wa dzalika li zuhuril muslimin 'alal musyrikin. Engke kekuatan Islam anu luar biasa mengalahkan musyrikin. Kuari sangat diperhatikan Islam di Amerika anu sakitu luar biasa keras, justru Islam muncul. Loba anak muda kuari asup Islam ratusan per minggu. Terus makin kadieu makin loba. Wah, di Amerika luar biasa. Jerman gitu kene. Walanda. Di Walanda. Wah, di Walanda. Di Preneh. Prancis. Insyaallah. Wes. Aya hese jeung bodoh mah teh nyahoan. Islam teh kuari pohar jasa. Bahkan dipersulit di Prancis mah. Ieu teh kan urang teh aya kuari ngadenge LGBT awalna di Prancis. Baheula usul KPBB
supaya laki-laki disahkan untuk menikah dengan laki-laki. Karena negara dan demokrasi, kami memohon. Terlalu banyak di Perancis LGBT. Masya Allah, diusulkan, disahkan. Mulai Inggris, mulai Amerika, dan lain sebagainya. Kuari ke Pandegelang. Wede, uang Pandegelang iku wis akeh LGBT nege. Ning Serang akeh, ning Tangerang mah ora ana dua. Weh, iku Serang Pandegelang, wah akeh temen ge. Yang orang dari sangka iku Rangkas Betung, Masya Allah Karim. Iya, wong leuweung mengkonon ge. LGBT na akeh. Wih, aing kasurupan orang keronjo banyak. Aduh, Gusti Allah lagu. Nah, kita tetep perjuangan Islam teh kapan terus menerus. Di Indonesia kajian dipersempit terus baik. Di Indonesia kajian dipersulit terus baik. Di Malaysia gitu baik. Komo kuari di Malaysia lo banu datang dari berbagai negara. Terus Islam makin maju. Anu kamari Rohingya dipersulit. Apakah kuari teh cicingan orang Islam masuk langsung ke negara eta? Diancam rajana. Kuari geus mulai kesulitan di ditu teh. Nahan jelema nu dakwah. Bae terus-terusan dakwah. Di Indonesia asal dilarang dakwah deleukeun kiamat ujianna di Indonesia. Ye ulah disangka. Kuari teh ulah diasur-asur lantaran keur menunggu. Mun cara keur lapar-lapar asal diasur-asur atau geus membabi buta ujianana. Naon eta cenah kiai sabilillah lain hutang ambalaya. Geus ira perang. Emang udan teu kabayar ku aing mending perang cek cenah teh. Lah negara kos kieu. Pan siapa aja kos kitu atuh meunang moal gajar ulah nyarita ganjaran kiai lah pokona mah parima asal beres hutang beres. Siapa kitu. Tah tinggal aya pamimpin perang geus masyaallah diuji kamari ku Habib Rizik hejaho. Eueuh dibayar jelema ngaluarkeun duit sorangan sanajan suuzon dari pihak-pihak lain bahwa ia ada pembayaran teu nyahoon jana. Pugu korban gawehan. Hayo ongkos sagala rupa. Wah, buras-buras aya nu untung di buras. Masyaallah kan. Bahkan nyana ngarep-ngarep iraha demo deui. Maksudna naon mengaji demo. Geus pokona kula mah demo naon teh depan penting mah 2 karung bae. Sia teh mah kitu deh heran. Teu nyaho motif nanya nama. Nah, ieu kakarak awalan. Lamun geus naon kitu ada sabilillah. Indonesia mah asal dihudangkeun bae perang dak. Perang. Luhur agama. Lamun menang eleh surga. Nah, emang aing tilok salat. Kiai, nu tilok salat ge lamun urang terbunuh di medan laga surga. Dilalaga ku kiai na surga. Lah geus aing mah geus pokona. Oke. Ngadahar ekstasi lah kiai cek jalan teh. Abe serem. Sia udah perang ngadahar ekstasi goblok. Loba jasa digigireun imah cek jalan teh ekstasi mah lulu. Segala sabu-sabu kook teh dimangpaatkeun. Mending pake perang. Itu kiai na ondo deh. Geus hakanan ku sia. Perang maju. Campur-campur di Indonesia. Nah, Indonesia Jawa Timur Islam na pohara. Jawa Tengah Islam na pohara. Jawa Barat Masya Allah Karim. Ulah-ulah aya naon. Aya kamari orang Purwakarta teh anu nyana ngadengungkeun soal suara Islam kajajaden. Islam naon karang? Kajajaden teh. Ih, siapa kayawe? Bukan nyaho, cicing. Naon? Sunda Wiwitan. Samburaut. Tuh, kakarak siapa? Geus bere bae ku aing, bener-bener aing. Samburaut, Samburasun. Siapa tuh menang teu ditoseran, asal ditoseran bae haju bae. Kos main poli bae kudu aya toser siapa. Nah, iya. Kos kitu bae ge. Asal ditoel mun kiaina bae kamari teu nara politik mah. Lamun kamari kan geus toel serang. Oh atuh jeung beak Purwakarta aja. Ngan kiai ka politik ka urusanna. Lamun geus kadeuleu urusan agama. Pangeulana anu endek mawa pedang ka ditu nu tilok salat. Izinan cenah kula kiai cenah asal diizinan bae ku kiai. Sia sok salat tilok kula mah. Sakalian. Di Indonesia puara jasa. Masyaallah Karim. Nah, iya ulah coba-coba. Komo Banten mah. Banten kadeuleuna ge kadeuleuna
kudu limis bae cara ricing mancing bae yo lamun geus toel agama dihina mana nu ngahinana toh kumaha emang jaing mah teu nyao emang darian nyao gitu atuh makan ulah mancing bae ye atuh mancing ge aing mah teu nyao lamun nyao mah awas jingkir si aing sorangan Banten tah nyao eleh nyao menang ji asal ditoel bae kumaha kitu Banten siap naon ieu nu diajurkeun teu nyaona naon orenganannya datang-datang naon nu diajurkeun bae urang Banten mah politik teh nyaho organisasi teh nyaho diajak gelut atuh siap cenah mah ye Banten parangsana tinggal aya pemimpinna nu bener masyaallah karim Indonesia didaharti tetep bae menunggu agama dilecehkeun awas teh engke bakal luhur agama teh li zuhuril muslimin persaingan ketat anu luar biasa berbagai negara tapi teu pernah surut dakwah Islam di zaman Pak Harto kurang kumaha urang dipersempit ketika aya dakwah kudu laporan heula ka Kapolsek lantaran besi ngahinakeun pemerintah besi nyacina pemerintah tapi tetap bae kiai makin menjadi-jadi sakedeung lapor jana ka Kapolsek kadituna tidak usah cak kiai sepakat kabeh kita dakwah tidak usah lapor kepada Kapolsek siap terus dakwah Kapolsek kebingungan hiji dua ditangkap awas ya sia Islam tah teu Kapolsek goblok sia aya sabaraha personil sia ayo sia ngadu jeung rakyat kabeh ka Kapolsek udah ayo ntar gua cabut priwit lu eta keur zaman Pak Harto sok inget tante urang aman Pak Harto langsung instruksi ke Kapolri bagaimana ini kok makin menjadi-jadi kiai mah cak Kapolri tak untung nah Kapolri lain secara Kapolri nu ayeuna nu baheula mah bisa menasehati presiden Pak Islam di kita jangan suka disundut-sundut apa itu sundut-sundut diasur-asur apa itu asur-asur ya Bapak bagaimana sih itu yang suka kalau apa namanya itu kalau hau tuh hau apa itu hau Kapolri dah orang kampung kalau pakai song-song begitu fu. Apa itu song-song? Aduh. Nah, Kapolri nu baheula mah nganasehatan, udah biarkan. Cuma ngomong dia dakwah. Kita perhatikan, bebaskan. Nasehat Kapolri, langsung ke wakil, langsung ke presiden, duduk bersama. Oh iya dah, cabut kembali. Aman masalah. Kiai mangan sakadar dakwah di meja, kiai mah dakwah dengan sakadar di podium, di pudoli, ngurus dakwah. Saudara. Balik amplop beres. Selesai. Oh, cakap Polres. Segitu iya. Ya udah dah kalau gitu mah udah cabut. Nah, engke Islam bakal luhur li zuhuril muslimin alam kalah. Kok bisa kalah itu? Engke bakal nyelusuk ke tubuh negara. Ke birokrasi di Amerika. Urang teu kanyahoan. Kamari presiden teh saha? Kuari saha? Urang teu nyaho. Aya nu nyusup di parlemen. Kuari ge sarua bae di Amerika teh mah nyusup. Islam sangat nyelusup di parlemen Amerika. Makana Islam tetap bae dipertahankan. Inggris sarua bae aya di parlemen. Jerman, Prancis ngan nyana lonondokan teu kanyahoan presiden nu kamari urang teu nyaho saha aslina terus di Indonesia geus puguh terus kajen teh kerusakan ku kumaha ge tetep bae mesti aya orang Islam nu naik ulah orang kafir runtuhkeun Ahok besi jadi wakil kuari silakan wakil dek di PKB dek di P3 dek di PDI nu penting Islam ayo kan eta ngaranna nyelusup set bae ulah sampai ka terlena engke ka dituna supaya rapi ieu negara. Nah lamun geus nu terpilih coba di partai nu terpilih saha neangan kurang ajukeun Haji Pendi ajur negaranya tita daragang karung bae waduh budakku karung jieun baju cek nanti mau tidak mau kalau kita mau ke luar negeri goni jadikan jaket. Wah, iya mah demo bunuh. Masya Allah karim. Nah, ieu kan bakal ya caritaan Kangjeng Nabi li zuhuril muslimin alal musyrikin mengalahkan muslimin terhadap musyrikin
kan ngelehkeun kitu teh lain saeleh-elehna kan berarti maju organisasi Islam, maju partai Islam, berarti kan nyulusup di parlemen. Nah, lamun teu kitu kan deuk di mana majuna kos kuari urang ieu lemah lantaran di luhurna teu gerak. Lamun di luhurna gerak di DPR pusat, di MPR lantaran loba nu barisa ngaji atau mantak naon gerak, urang ge ka bawah lantaran kamari teu gerak biasa bae tam-tam. Engke payusolihu ila samati awamin maka damai ngajakan damai raja nu ngaran Domaroh anu jana hobi peperangan geus puluhan ribu umat muslimin terbunuh tetapi nyana terkalahkan pamorna terkalahkan sinarna akhirna jana ngajak damai gugus teu kuat 7 tahun mengajak damai. Jadinya Imam Mahdi mempersilahkan cik sakalma lain Mahdi golongan muslimin iya perdamaian Mahdina can diturunkan maka siap damai dengan catatan kafir ikut aturan-aturan muslim bak bayar diat ayadi wahum sagirun nyana dae lantaran geus teu aya kekuatan. Jadi berarti kesimpulan anak sebelum Mahdi datang bakal jaya heula Islam. Kesimpulanna gitu. Bakal jaya heula Islam kajen ku Mahdi. Moal bisa dibelung ilmuwan-ilmuwan di Amerika kuari keur memikirkan bagaimana Islam jaya. Di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Belanda eta negara-negara kafir memikirkan bagaimana Islam jaya. Mata khuruj disebar. Tah Islam khuruj anu nyarienan masjid di Prancis, di Jerman. HTI disebar. Termasuk NU disebar ngan eueuh anu nyarieun masjid. Eueuh nu nyieun masjid besok gara orang baca tuh. Di Prancis masjid-masjid di khuruj, masjid-masjid di HTI, masjid-masjid di organisasi-organisasi Islam di Mesir. Nah, iya NU mah organisasi terbesar, tapi henteu aya seperti kos kitu. Ngan dakwah mah terus dakwah. Ngan dakwah nanya masal. Kumaha cenah kieu? Teu kudu diomongkeun. Cak di luar naon saya tak? Atuh bukan siang ngajina di luar. Ya tuh kan memang kami nyana-nyana geus. Kayak ini nanyakeun, ulah dijawab dak. Wala yaqaliru min hurmatun tetep ke bangsa Rum kemuliaan kemuliaan geus ina wahum sagirun nya kudu manut aturan Islam jaya Islam bakal tijinya wa yukassiruna lahum as-salib salib gereja-gereja dihancur-hancurkeun kuari mah dibangun kuari nu kararese ge hararese panggilan kiai-kiai bere duit akhirna minimal cicing panjana diurang dah nu penting terus engke bae hancur sumayarji'ul muslimun ila dimashq tuluy muslimun balik ka Dimsyq Syria pusat engke bakalna di Syria pusat Islam bakalna di Syria mata kuari diacak-acak ge urang mah teu nyaho sejarah Yahudi ngancurkeun Syria supaya ulah boga kekuatan teu pukul teu karuh kiai ditembakan dedet tepuk teu karuh ongko perang nu diperangan naon kiai jadi sasarana kos diurang nu edan daratang ka kiai ge naon atuh nya nu hayang jadi raja urang nu didatangan ku nu edan eta apa motifna bae kos kitu di Syria mah tembakan dedet masyaallah karim aja kumaha ngeri teh biasa bae geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz masalah urang bae hayu bae gerak cuman atuh tetep bae urang mah negara urang supaya aman negara orang supaya ulah ekses ulah dan hayu berangkat sebab orang lamun teu dakwah Kristen dakwah Yahudi dakwah pambalayah kuari anak buah Yahudi di Indonesia masyaallah karim atuh terus bae dakwah urusan ka dituna nyanggakeun ka Gusti Allah tetapi sakieu mah geus pohara di Indonesia mah lain lalagaan ningali lamun buludan ibu pohara masjid teu muahi wah padesak-desak kaheula kieu masjidna sagede kumaha 5 meter kali 5 meter paingan rajaban bae keluar-luar di mana cenah ngayakeun ada musolana 12 kali 5 pantes sama keluar-luar urang dinya da begitu mah tapi teu kitu lain lalagaan beuh pohara
sadajan hayang berkat wasalah geus. Nah, pabaina manasu kadzalik. Kakarak datang ka dimsyik, pabaina manasu kadzalik. Wallahu a'lam.